Ada. Beres? Alhamdulillah, Bos. Hanya sak gini tah. Itu nek. Ya, Bang. Nah, dulunya tenan lah. Itu ya. Mangga, Bos. Aduh, les ya. Cari. Mah, lihat. Dia atuh. Suka tanya. Mohon. Iya nya. Teh kedah kikituan, Bos. Ulah gitu. Kapan digawe? Kawasan sang sawah ya. Alabatan seng batur wae, Bos. Lain soal gitu, pan digawe ieu teh. Teh kedah kitu, Bos. Atuh kurang tambahan. Tuh jadi 3. Henteu, Yos. Kurang keneh. Tapi lagi musa jam, Bos. Jam ge digawe capek meureun. Oh, Yos. Ya segitu. Opat. Teh kedah. Iya. Atuh lah gitu lah. Aing jadi era tuh. Nya digawe teh di buruhan. Ieu teh Teh kurang. kedah. Oh. Tuh kudu gitu. Atuh kitungnya di bager pisan. Atunya. Selamat duit teh. Beli ayam nu kotor apa tadi? Oh, nya bersihan atuh. Beli ieu. Sok cek deui. Berarti anu isan teh, Bos. Itu nya lah masih ngeuleuh teh naon eta mah teh sabaraha. Es, pan. Atas. Nah, teu kurang ulang. Bisi nungguan tuh pamajikan. Dacan hontan. Teh kedah deui. Oh, nya atuh pan geus beres ieu naon deui di dieu ge? Atas alhamdulillah. Nya geus beres apa? Kapan geus beres berarti nya ulang meureun. Nya, Mohon. gitu. Ya mun aya butuh diri geroan deui gitu. Nya. Tuh naon? Ente, Bos. Oh, bisi kuna naon gitu. Henteu. Nah, atuh di dieu wae. Aya naon ieu? Nah, iya, akhir digawe diberi duit murah. Aneh kan ya, awas jelema kieu nya. Dibukieun meureun, Kang. Nya da. Di bagian kumaha berapa jelema teh bagi duit tapi sih mah bukan di asong-asong ge omongan. Nya, Ya, aku bisa eret mah. kumaha? Kumaha? Hah? Ade. Biasa alabatan atuh. Tuh, da. Halus eta mah. Kedahekeun. Ini berarti enggak ya? Jelema nu kieu mah langka nu kieu mah ya. Hese, Kang, kieu model. Nya. Tuh, di dia ini Mas. Atuh kurang ulang, ini sore. Kedah kikituan ka. Nya teh kudu ngomong. Lain lagi Kang sore. Ya, semua tuh balik bisi ieu. Mana eta? Kalau pangakukeun eta geus bisa cik ke buluna ya. Oh, teh kedah, Pak. Ya, teh kudu sih mah tara teh dibere duit. Tong kikituan atuh, Pak. Alabatan wah Ah, ya jelema kitu. Habe.